Saha ece anu jual buat baut teu puguh teh? Ari itu si ece dek ka mana nya? Korea mah ya si eta mah. Kamari aing dek pinjem duit teu mere kira 25.000 ge ka sieuna. Males aing ngaliwatan. Ka mana, Cek? What? Nah, mana si eta teh puguh-puguh. Buat baut. Cak, balanja. Korea mah teuing aing balanja ka mana? Kamari ge aing dek nganjuk teu dibere. Kunaon si eta ditanya teh nembawan. Cek. Naon? Cek, dia si Ece ditanya nembalan henteu? Sidik henteu. Sidik kurang ge teu apal eta jelema jual buat baut teh puguh. Heueuh nya, kunaon? Da tadi ge ku urang ditanya teh teu nembalan. Heueuh, bi oge ku urang ditawaran balanja teu nembalan. Da perasaan mah urang teu boga salah. Cah heueuh Ece, si eta mah adatna kitu. Mun sarwana mah eta teh Cek. Matak pi omongeun jeung pi pasaeun eta teh. Saha Ece anu jual buat baut teu puguh teh? Mau dibeja-beja, Cek. Maneh mah meni kararitu ka urang teh, meni teu ngabejaan. Heueuh Nur, tong dibejaan si Cepitri mah. Heueuh nya, Cepitri mah ulah dibejaan, jeung ulah hayang nyaho. Nyaha, maka jeung ulah hayang nyaho. Pokona mah Ece mah tong hayang nyaho. Lamun Ece nyaho, moal burung ditepikeun. Kan Ece mah teu jauh cigah dorna anu osok adu domba teh jelema. Ya maning Ece mah sok dileuwihan ngomongna. Heueuh bener, mungkin bakal riweuh sararea. Geus hayu ah. Lamun si Ece nyaho jelemana ge bakal nyebar ka tetangga. Geus bubar.